Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hidayatan lis-shawab. Meniung apa ini ya? Geus nyatu dibawa mudun kerak diuk dibawa naik deui nyiksa ka aing. Aduh, sabar aing eungap can ngopi-ngopi acan aing. Cai herang kabeh dianggap lauk koi aing teh. Pengatur waktu penata acara nu Gusti Muguring dihormat ngahaja protokol diheulakeun sabab si Asep Mubarok moal naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol nepi ka isuk aing di masjid di ditu. Bilusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana anu sami nampa hadir di haflah mubarakah anu sangat dimuliakeun tur dispesialkeun. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid dimuliakeun, dispesialkeun? Jujur urang mal nyaho Islam jeung eusina. Urang mal apal kana hikmah peringatan maulid Nabi, urang mal apal kana faidah tolab ilmu, mal apal kana hikmah silaturahmi, mal nyaho salat, mal nyaho ruku, mal nyaho sujud, mal kenal ka Allah ka Rasulna. Lamun syariat teh anu nyampikeun eta Islam jeung ajaranana ka urang langsung. Hakikat hidayah taufik ti Allah, hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi urang jeung Nabi can panggih. Kunaon tertanam dina hate urang rasa iman jeung cinta ka Nabi sakitu hebatna. Syariat diwauhkeun ku guru-guru urang, para ulama, para kiai, para asatid. Lewat majelis taklim, lewat pengajian, lewat pesantren. Leres teu? Leres teu? Berarti aya jasa batur ieu teh. Aya jasa guru-guru urang, para ulama, para kiai anu geus ngajar ka pengajian, nyampaikan Islam ka urang lewat pengajian. Makanya yuk belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener tuh, urang nyaho Islam ti guru urang, ti para kiai, para ustad cig atuh, ai panggil jeung ustad jeung kiai jeung guru di jalan kirang baras ya mere rokok, nanya-nanya atuh. Padahal anakna dididik di majelis, dididik di pesantren, bisa ngaji, bisa ibadah, akhlakna mulia. Lamun geus aya santri dididik ku kiai di majelis di pesantren, jadi budak soleh, ahli ibadah, maaf. Anu kasebut-sebut mulia ti heula adalah indung bapakna. Anak saha eta rajin ibadah, anak saha eta kupasehat maca Quran, akhlakna mulia. Anak si Edi nu disebut. Kumaha ceuk masyarakat teh sangka si Edi bisa mamagahan anak. Pajarkeun menang si Edi. Kiai nu ngadidik teu disebut-sebut. Tapi giliran aya oknum santri goreng akhlak,
degel, bedegong, sombong, maaf. Indung bapak teka bawa goreng, tapi kiai nu jadi guru na kabawa goreng. Santri mana eta meni goreng akhlak meni sombong. Biasa kiai eta. Cek kiai aing teu mais teu meulem giliran goreng kababawa. Makana hampura jang ka para santri di mana bae urang cicing jaga akhlak. Sabab dina lengkah ente aya nama besar guru ente. Salah lengkah goreng akhlak guru kacoret goreng bener. Rek hirup di mana bae moal manfaat eta ilmu. Sabab teu mampu ngangkat derajat kemuliaan nu jadi guru. Makana kunaon santri baheula jadi ulama besar, santri baheula jadi kiai-kiai masyhur, sabab santri baheula mampu ngajaga akhlak kanu jadi guru. Mampu ngabeuli hate guru. Makana rek hirup di mana bae santri baheula jadi ulama. Alhamdulillah doakeun bisa anak urang keur marasa santren sing aristiqomah sing ngarasil ilmu anu manfaat sing jadi ulama-ulama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jujur da ceuk nafsu mah mending diimah ieu teh. Memeh ini kana muludan ya perang dina hate antara iman jeung nafsu. Cek ulama ahli sufi dina hate urang setiap saat anu perang dua pemimpin. Hiji anu disebut Raisuddin, anu kada disebut Raisun nafsi. Raisuddin dikendalikan ku iman jeung rasa cinta kana agama. Sementara Raisun nafsi dikendalikan ku hawa nafsu, hati-hati setan milu ngendalikeun di dinya. Cek iman tu anu muludan, ayo berangkat, nafsu ngahalangan, ulah capek. Sakarak bari gawe mending reureuh di imah. Iman ngajawab keun bae capek oge. Tetap rek muludan, bari reureuh. Katingali nu balik gawe mah mending ngarahu hepan. Jebacan nyatu. Cek iman arek muludan, nafsu ngahalangan, ulah sinetron rame, TV acarana rame. Iman ngajawab, cek iman, lah TV mah isukan aya deui, tapi jeung muludan tahun hareup cantang tu umur aing panggih. Bener teh? Panungarana maut mah datang teu bebeja heula ngan urang na teu salaladar. Hirupna kajongjon ran rasa herek hirup salilana di alam dunia. Nikmat-nikmat teuing urang hirup di dunia nepi ka poho rek paeh. Ajrail mah nuturkeun terus teu pandang bulu teu pilih kasih. Rek orok rek nu geus kolot rek nu ngora disikat ku Ajrail. Bener? Ngan urangna teu ngeuh di dieu kajongjonan teuing. Ngeunah-ngeunah teuing naekan nu kendaraan madein Jepang. Teu sadar nah hiji waktu rek naik kendaraan madein DKM. Naon madein DKM? Eta pasaran sporty. Nu eueuh ti dealer eta. Rasaan kadinya ge balik, bener teh? Ciga atuh hirup tong gejongjonan teuing. Da urang teh rek paeh. Sadar urang mah moal jauh ti liang hirup bener teh. Dang kege rek asup kana da urang mah syariat bijil tina pantes urang mah kamana-mana mamawa da dina awak urang loba jelema hirup di dunia dengan dunia nepi ka korban salat, korban ngaji, korban ibadah, syariat teu ngabelaan. Astagfirullah. Bebeakan. Makanya kesimpulanana dari liang untuk liang menuju pokoknya sekali liang tetap hidup. Guys deklarasi urang nyeun partai anyar, partai liang. Teribet nyolok nagi geus aya liangan tinggal cos bangs. Para liang, para hadirin hadirat rahimakumullah. Sadar hirup di dunia sementara bakal balik deui ka Allah, balik deui ka liang Asia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sing husnul khotimah. Oke orang diberi panjang umur bisa ibadah, gampang rigi jeung bekal ibadah, anak orang saroleh solehah. Amin ya Allah ya Rabban. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Cek iman hayo muludan, nafsu ngahalangan, ulah tunduh mending sare di imah, nu ngaganggu. Iman ngajawab keun bae tunduh oge.
bari muludan bari hees. Mantak ulah aneh dina acara muludan anu hees ulah aneh. Berarti eta niat jelema dua ti imahna. Hiji niat tolab ilmu, nu kadua niat ngapalkeun hees. Di pengajian mah tereh hafalna. Bahkan kuring mah resep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti aing balik teu kanyahoan. Nu penting si Aep ulah sare. Nu penting eta. Mana tah si Aep mana? Eta ketua pemudana mana? Aep ka dieu sia, ka dieu ulah susah aing neangan teh. Bahaya lamun ketuana panitia eueuh. Trauma aing pernah kejadian. Ceramah 2 jam aing lengoh balik teu babawaan. Aep ka dieu Aep ngariung di dieu Aep ka dieu. Aduh eta si Aep Masya Allah ketuana geus teu eureun-eureun nelponan aing. Sieun aing teu datang. Amun si Aja Bubarok teu datang si Aep diluluh ku masyarakat. Bener teh? Siapkeun Aep mobil aing di ditu tuh. Bisi salah asup berkat aing Pernah kejadian deui bae. Mobil aing ngarendeng jeung mobil lurah. Berkat aing asup kana mobil lurah. Lurah sambutan 15 menit aing 2 jam ceramah teu babawaan. Aing lurah kardusna 3. Lurah rada jauhan mobilna lurah awas. Bo, cek nafsu mending kene cicing di imah, cek nafsu mending kene molor, bener? Iman berangkat ka dieu, cek iman tetep rek muludan. Nafsu ngahalangan deui, ulah jangan sia muludan, lapar. Mending cicing di imah, lapar tinggal ka dapur. Iman ngajawab, keun bae lapar oge, sabab aing ngadenge panitia ngejo. Jadi ieu nu menang teh iman, mudah-mudahan iman orang sing istiqomah. Kacinta orang sing kuat ka nabina. Amin. Ya Allah ya Rabban. Bil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Palura beserta Babin Kamtibmas oge Babin Sade alhamdulillah kararumplit halaladir. Doakeun sing jadi pemimpin-pemimpin anu amanah. Khusus kenapa para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Babakan. Oh aya baligo na geuning ieu. Teu kudu nya kan aing tinggal maca bae. Tapi alamatan di dieu geuning. Teu gaul deui wae si Aep. Atuh kunon dijieun ari aing ngaran lemur teu ditulis, ame aing teu tatanya. Jadi tinggal maca aing Aep. Gede baligo nama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema mari kita hidupkan semangat Rasulullah di era milenial ini. Pan milenial teu kaharti ku nini. Bahasana bahasa Indonesia biasa we atuh Aep, milenial. Emang aing robot. Bersama aing. Kudu nama ngaran kori disebut Aep Aisyah. Ongkoh kudu dibaca. Maaf, baligo nu ngajeblak na panggung lain sakadar hiasan dinding panggung lain. Darek polos ge bodas, hejo polos jadi. Tapi konon panitia nyetak baligo secara tidak langsung panitia mere jasa ka kiai. Kiai tong loba tatanya. Alamatna di mana? Korina saha? Ngaran masjidna naon? Dicetak na baligo ku aing tinggal maca bae sia. Ternyata alamatna eueuh. Dudut we geus. Tapi awas ya urut baligo muludan. Wayahna foto aing kudu digunting ya. Pernah aing terjadi ngaliwat foto baligo aing keur kieu ngajagaan WC, ngajagaan nu modal. Goblok ta panitia. Atuh dipake tutup WC. Siap Mubarok keluar na keur kieu dieu deuleu anu ngaheujeun di jero. Anjir. Pelecehan eta. Awas ya gunting foto aing, piara ku nini di imah. Simpen dina para. Berit lalu umpatan ke. Kampung naon ieu teh? Babakan. Jujur ya acara teu uju-uju terjadi tanpa melewati proses. Leres teh? Naon prosesna asep? Hiji aya perjuangan, kedua aya pengorbanan. Naon perjuangan anak geus lila ieu panitia nyirian tanggal hayang muludan gaji siap ayo akhir ieu.
Jumadil awal tenanon kaji jadikan baik, alhamdulillah itu perjuangan. Tina perjuangan disusul pengorbanan, non pengorbanan harta, tenaga, pikiran ia dikorbankan. Harta dikorbankan, aya panggung, aya sound system, aya kamera, maaf ia lain nu panitia, ia nu batur. Gini dipasang di dia pan dibayar. Make harta para jamaah para panitia, leres teh? Ting lunas ting encan. Iya son geus lunas encan. Encan? Atuh komo aing. Kanyahoan deui wae. Harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun. Para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu milu ngorbankeun tenaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman anu halal hadir. Bahkan ibu-ibu masak ti isuk. Hah? Di kamari, masya Allah hebatna, semangat ibu-ibu. Bener eta teh. Berarti ngadaang kejo aing, kejo basi aing tadi. Ngaracun aing. Cik atuh pasakan kamari matong disuguhkeun ka aing. Kanyahoan deui wae ku aing. Ngejo ti kamari geus basi meureun anu dihakan ku aing. Tega sia teh uun ka aing teh. Tenaga dikorbankan, para pemuda ngabebenah ieu tempat, harta dikorbankan, leres. Pikiran dikorbankan. Dak digduk pikiran ieu panitia sensasi bubarok teh datang. Aep. Mana aep ka dieu teh? Tilu poe ka tukang si aep geus nga-WA bae, bah. Ulah poe dibabakan tilu poe deui. Geus aing. Isuk-isuk kering si aep deui wae. Bah sore berangkat jam baraha we bebas. Pusing si aep digitukeun. Sherlock sabaraha jam perjalanan? Oh 3 jam, geus jam 4 pada asar urang berangkat. Siap-siap beres salat asar nyiapkeun mobil karakek naik suku sabeula kering si aep deui wae. Bah posisi di mana? Karak naik cokor sabeula. Teu aku suku aing kudu dipoto aep ih ngegemesin deh. Aep gangguin aku terus. Biar berangkat. Begitu nyampe ke dia panitia bunga. Saya Barok datang, Kori datang, masya Allah bunga. Alhamdulillah. Tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Naon eusina ieu bungkusan teh Asep? Pangajian, pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajen. Naon hatina pangajen? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Pantas Rasulullah ngajamin sing sajalma nu ngarengkahkeun suku ini ka majelis ilmu maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga. Pantas aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun 2 suku ini ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal, amin amin mantau henteu. Hareupeun imah aya pengajian pura-pura budeg bae, ngajedog bae di imah. Aya nu kitu aya. Salaki sia. Maaf ya lain yang ibu-ibu, jang lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mau lah diomong, nu paling rajin ngaji di mana-mana ibu-ibu. Kacapek. Isuk-isuk kayak rutinan minggonan ibu mah hadir. Belaan pagawean di imah numpuk ditinggalkeun, seseuhan numpuk ditinggalkeun. Nyeseuh mah balik ngaji, aya nu kitu aya. Tah denge pepen. Bahkan anu nekat ibu-ibu ka pangajian mah seseuhan. Nyeseuh kiai sia mah. Ieu nu hese iya lalaki nu hese bapak-bapak. Da kuring mah di Cikampek ngayakeun syariahan tara loba ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Sebarkeun 100 nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Nu 4 molor nu hiji batu. Jadi ngobrol jeung karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu cukup 1 undangan ke 1 desa. Lu datang 1000, hebatna ibu-ibu mah kompak di mana-mana. Teu olok undangan. Ngan olok kejo.
Tekaop ngasongkeun ka hakanan. Ih, hitung menit detik ledis. Bolu karak diasongkeun seak. Hilang dari peredaran. Entah kulah aneh, ibu-ibu mati apalik ngaji tasna ngadadak lalintuh. Aing sok neuleuh aing mah. Panon mamolotot ka kiai kos nu heueuh merhatikeun. Ibu-ibu leungeun sibuk ngopepang ngatur sleting tas. Jeruk liwat tewak bebeskeun sleting. Cau tangkep dedetkeun nepi ka opak. Nepi ka piring panitia leungit ka bawah. Mun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Dia dubu minak Kang Ustad itu Ajun ararawet jeruk cau kararieu. Dia jeung ka utung di ditu ka utung milu ngariung gigireun kieu we luak lieu. Eta teh modus. Neuleuh batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan ku ka utung sok teu percaya geura lamun liwat tangkep jelemana kodok kantong calanana pasti aya cau. Cau raja bulu. Ya Allah, ngan lamun ngajar ngaji adem kene ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai mah kiai dihareup ngabahas fikih. Nu di juru duaan milu ceramah. Ayo we ngomong-ngomong tiung batur. Tiung sia pikiran can lunas-lunas. Lamun ngajar bapak-bapak mah adem, tenang, sunyi, senyap, henteu gandeng pangajian bapak-bapak mah. Jempling, da malolor. Sabab bapak-bapak lamun asup ka majelis luak liuk neangan tihang jeung tembok. Jang naon jang ngatur strategi. Strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun hulu. Damai bapak-bapak. Masing-masing aya ciri khas. Bapak-bapak mah balik ngaji, ka imah balik mawadah dir. Ibu-ibu rajin ngaji balik ke imah mau bayareun kreditan tiung lah, kreditan seragam geus pabeulit ibu-ibu mah. Bapak mah ngaji ada kreditan kolor selempak eueuh. Istuni ngaji teh ngaji we. Ngan ngaji jempling. Sing baranjang umur sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Naon asep keuntungan orang jadi umat Islam. Umat Islam adalah umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sejen. Maksudna naon asep? Umat Islam paling mulia di hadapan Allah. Iya. Diukur make naon kemuliaan umat Islam? Apa aya salat 5 waktu umat Islam jadi mulia? Apa aya puasa Ramadan? Apa aya haji umroh umat Islam jadi mulia? Da umat nu sejen eueuh salat 5 waktu, eueuh puasa Ramadan, eueuh haji umroh. Urang tapakuran ayeuna. Lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah, maka salat urang nu 5 waktu jujur. Urang tahu diri, sadar diri, lain suudon ka Allah. Ngan urangna tahu diri. Kualitas salat urang masih jauh tina kasampurnaan, boro-boro bisa khusyuk, tumaninah ge can bisa, leres teu? Jujur mengakui hati urang salat urang jauh tina ka khusyuk, tumaninah ge can bis. Ieu mah jang si Asep Mubarok. Jang ibu jeung bapak di dieu mah pasti geus hararusu salatna. Saking ku khusyuk nepi ka poho kana rakaat. Atleun khusyuk sia mangahuleng. Keur salat mikiran COD segala rupa. Bu geus husun can. Rumasa si Asep Mubarok can bisa khusyuk. Boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisaeun. Bapak-bapak kumaha? Kehalangan kaca sugan. Ka kuping Pak kadinya. Atuh ngajadog we jawab atuh. Bapak-bapak kumaha?
ngesusu can salat sarua jeung sase bubarok sok tahu sarua buah-buah aing maleuwih rajet salatna. Insyaallah bapak-bapak magis tumanina. Ibu euy geus husu can. Boro-boro husu tumaninah ge can bisa. Naon sababna sepan setan teu cicing. Ngagoda urang umat Rasulullah SAW lain di luar ibadah wae keur ibadah utamana digoda sabab setan hayang ngagagalkeun ibadah-ibadah urang. Pantas Rasulullah mere pelajaran ka para sahabatna memeh salat dipigawe baca heula doa-doa perlindungan di antarana nu masyhur Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Osok dibaca heula eta ibu memeh niat salat osok dibaca heula. Jujur we atun teu gitu. Bapak-bapak osok kaca eta heula. Aya nu maca eta heula aya nya? Aya, alhamdulillah. Bapak-bapak mah aya nu sok maca. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabohongna amin. Tuh nyebut aya na ge luak liuk heula. Aya pan eta mencurigakan gitu teh. Asep eta ge sok dibaca keukeuh we teu bisa khusyuk eta salat. Teu pan setan ngagodana lewat indra nu aya dina awak urang, hate digoda. Takbir nepi ka peureum-peureum hayang kedeuleuh khusyuk. Allah. Hayang khusyuk takbir nepi ka muter-muter. Sarokaat khusyuk 2 rakaat masih tumanina hati ingat ke Allah. Rakaat katilu mulai kagoda. Ibu-ibu tak biasana lamun salat lohor ngagebeg dina rakaat katilu gara-gara gadege guludug guleger atuh popoean geus gararing budak areueuh nyaah Gusti ulah ka hujan eta keur salat lain babacaan mikiran pakaian guleger Allahu Akbar ya Allah Allah akan diturunkan hujan ya Allah nya popoean sami Allah guleger Allah salat 2 rakaat akhir gurubugeun percis salat teh udah guludug begitu tahiyat assalamualaikum gua jeleng popoean diangkatan rela ngorbankeun salat ngabelaan popoe pernah ngajadian gitu pernah sering lalaki saruana deh salat nika peureum-peureum rakaat katilu ngagebeg hate ya Allah ieu dompet di mana mun kapangiku pemajikan babak belur hulu aing aya foto sirina aya foto nu ngora bisa didagor hulu aing mananya dompet di dapur gitu lain Allahu Akbar tengah imah sugan lain sami Allah keur sujud kapangi di kamar mandi gua jelek ngabatalkeun heula salat nyalametkeun dompet geura sok salaki ibu tanya geura kemang ngararaku geura hate diganggu irung keur salat diganggu irung imah nu deket masjid hampura ketika waktuna salat di masjid ulah ngagorengan lauk asin hasil besi mebes ka jero masjid bisa nu salat keur lapar belum peda goreng japuh goreng tongkol hasupna mulek nu salat langsung muririt aduh ieu mah jojokna jeung peuteuy eta keur salat mikiran peuteuy si goblok irung diganggu ceuli diganggu imah nu deket masjid hampura waktuna salat di masjid bapak-bapak atau lalaki wayahna ulah nyetel musik sadaek-daek pareuman eta musik bisa aya jelema nu can istiqomah ceulina preman insaf balik muludan
lohor salat Allahu Akbar ceuli can kuat ngejeleger musik ka masjid kadenge si goblok tilu poe aing ngapalkeun eta ceuli diganggu panon diganggu ibu boga anak lalaki sok kamar masjid wayahna bajuna atur ku indungna di imah nu polos lamun salat berjamaah make pakaian polos ulah nu loba gambar merek di tukang ngaganggu eta kanu ibadah nu di tukang budak tah sadaek-daek ke masjid make kaos hadiah kacang Garuda mending ngajeblak di tukang ini kacangku ngarendeng jeung babaturan anak make kaos hadiah kopi kapal api jelas lebih enak ngarendeng hareup deh diukna teh budak teh salatna nangtungna di hareup bapak-bapak di tukang teu husu rek neuleuh tempat sujud neuleuhan kaos nu di hareup ini kacangku ngarendeng jelas lebih enak nyambung jeung kapal api atau bapak-bapak jadi ngahuleung ieu kacang nu mana ieu keur salat mikiran kacang panon diganggu ceuli hate irung can nu hiji ieu maaf ulah ka jamaah ulah ka santri kiai na ge eleh maaf kahusuan eta salat kiai tumbang ancur gara-gara teu mampu nahan gogoda nu hiji ieu naon Asep kiai keur salat nahan hitut eleh ku eta mah geus sakumaha husuna ge ribet dibatalkeun nyaah sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang paneta ripuh salat nahan hitut coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana gerakan orang salat nahan hitut geuning Asep nyaho pan aing ngalaman nu salat nahan hitut dibujur ka hulu makana bapak-bapak lamun berjamaah hareupeun urang anu mencurigakan bujur ka hulu ngagerebeg itu patut dicurigai eta jelema keur ngalawan hitut eta ulah asa-asa batalkeun sekaligus gerewahkeun ti tukang wahai pret ngebeledag eta sabab kondisi kenal pot racing ernen keur melengeh saeutik eta jujur kayak teman tumbang eleh ku hitut mah anu leuwih jelas ibu-ibu rok panjang mukena panjang salat nahan hitut kadeuleu ngagerebeg na ti hanap nu eta jelema keur ngalawan hitut eta ulah asa-asa batalkeun sekaligus gerewahkeun ti tukang wahai pret ngebeledag eta sabab kondisi kenal pot racing ernen keur melengeh saeutik eta jujur kayak teman tumbang eleh ku hitut mah anu leuwih jelas ibu-ibu rok panjang mukena panjang salat nahan hitut kadeuleu ngagerebeg na ti hanap nu bener eta mah jelas so pernah teu ngalaman sia keur salat nahan hitut ayo heeh sok ngagerebeg awak teh kiai ge teu bisa nahan eta mah ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah ieu teh aya bangku plastik teh upami aya nyuhunkeun bangku plastik hiji mah ieu mah ngenyot teuing eng teu geunah diukna eungap aya teh mun eueuh aek balik heula ka Cikampek nyokot tuh eungap itu eungap bangku nu luhur aya teh aya Yus atuh sarerean yang anjung aing balik. Panitia ke mana tuh panitia teh itu? Tegenah nyodeuing. Asa nyileungleum aing di dieu. Ke beres ceramah noga aing opat deh ah. Bu,
Bu, jujur jauh keneh tina kasampurnaan ibadah salat urang sing dihampura ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabban, lamun lain gara-gara salat Asep mungkin gara-gara puasa Ramadan jadi mulia di hadapan Allah. Da umat teu sejen eueuh puasa Ramadan. Maaf. Puasa Ramadan urang masih jauh tina kasampurnaan. Urang puasa Ramadan karak mampu nahan lapar haus doang. Bener teu? Biwir mata milu puasa aya aturan ngabuburit tungguan bedug maghrib narongkrong di jalan eta biwir anu aya panyarandean biwir aya biwir bangkuna anu panyarandean ka aya teh nya eueuh ting mah eta kadinya kadiekeun tah eta teh naon ka bener eta tah ada teas eta ka ieu mah nyot deui sok kapenggerkeun ceng bager tuh babetkeun ka nini tah, cekap. Nuhun. Bawa terbalik. Kengkang abdi nu gawena ame puguh mayarna. salah tak gitu. Jangkung atau yang ucang-ucang ya mah aep udah pala laur yang diuk nage guys gila guys aep non kade wah lajakeun aing awas ya mau noong sia aing teu make rok deh ini tah sebal ini aing ngongkong atau make kolor aing masa teh emang sia teu make pampers. Bu, mungkin gara-gara puasa Ramadan Asep jadi mulia di hadapan Allah jauh kene tina kasampurnaan. Puasa Ramadan karak mampu nahan lapar haus wungkul. Sungut mati melu puasa aya aturan ngabuburit tungguan bedug maghrib nongkrong di jalan eta biwir lain zikir. Malah ngagosip ngagogoreng tatangga. Bener. Manta kelengitkeun karena ganjaran puasa. Naon sababna? Atuh dedeleuan Ramadan mata neulean aurat awewe bae. Benar. Leungit ganjaran puasa. Asep, akam ada sok di imah bae tiap Ramadan ge teh isuk nepi ka sore. Telo keluar imah sieun neuleuh aurat bikang nu sejen. Jadi batal ganjaran puasa leungit. Hebat, akang di imah terus, di imah. Naon kegiatan nya teh isu ka lohor mah molor. Lohor ka asar karak tadarus. Asar ka bedug maghrib da eta nonton TV. Kok nonton TV? Asepan Ramadan mah dina TV ge aya acara pengajian menjelang buka puasa bersama. Atuh heueuh nya ka kuring buka TV. Tapi ingat aya nu bahaya dina TV oge. Naon? Iklan. Ka teu neuleuh ping-ping awewe batur di luar. Na TV jelas ping-ping. Ulawa ka film iklan gengis ala lajur iklan ayeuna mah orat bikang marura and body pitis ka pingping mulus eueuh nu hapur teu kapake nu budug mah yang neuleuh kelek bikang batur aya Rexona eueuh buluan nangadudutan eta bulu kelekna hayang neuleuh dada bikang batur sabun give merawat kecantikan kulit Anda. Tapi eta nyambung iklan KB. Tiba heula nepi ka ayeuna nyambung iklanna. Dan body jang ping-pingna dideleukeun. Rexona buat kelek-kelekna dideleukeun. Sabun gip buat dada-dadana dideleukeun. Nyambung KB. Ngan hiji nu teu nyambung eta iklan. Tiba heula nepi ka ayeuna. Naon? Softtek. Teu ngarti aing nepi ka ayeuna. Jang naon eta softtek? Atuh teu dideleukeun.
iklan softtek ajol-ajolan be non maksudna eta aing nepi ka mikir berarti softtek buat bikang anu ajol-ajolan gitu meureun ya Allah geus alalajur komo di luar imah orat bikang geus marurah aya aturan ke ngabuburit kamolnya ngabuburit kamol lain namahan ganjaran leungit ganjaran atau orat bikang macem-macem di mall belatak si Asep sok tahu emang nyaho aing pernah kamol balik muludan berang-berang aing kamol pir kamol heula anon bah atuh naon bae hayang nyaho mall aing asup parkir mobil kamol begitu geus asup ke parkiran aing turun na mobil satpam molototan curigaeun ka aing da aing gagaya bagan make jubah berang-berang kamol sangkana aing tariris teroris sik satpam tah nu kitu aing mah senengna geus rendengkeun bae Pak sok urang dagang-dagang kursi di dia aing nuhun thank you very much wah mantep ya geus Kak kahalangan batur Kak di ditu mah kahalangan nah Kak bantuan Kak calik sok dianggo di dinya bae mantap well Bu di mall lebih jelas aurat balatak satpam nyamperkeun ka aing kada mobil dari mana Pak mau kemana balik muludan rek ka mall kok Bapak pakai jubah aing masalah buat Allah tolong Pak di mobil ada apa Masya Allah berkat balik muludan gaul sia satpam tolong Pak dibuka dulu etaku ke pir buka pantau mobil buka kardus 5 aep masya teh 5 ya kardus nuka hiji naon buka talina jeruk pada dat lain bom ya kardus nuka 2 dibuka bolu opak ranginang pada dat ya kardus nuka 3 kejo jeung lalabna tumpangan bakaka kotok luhurna keur kieu bakaka berarti Pak Haji balik ngaji atuh tadi aing ngomong balik muludan sia teu percaya atuh mangapa Haji balik ka mall mah asup ka mall naik lantai 2 gerak naik tangga eskalator lift tangga ka hiji bikang nyodok tiburi siap luhureun aing ta bikang rokna pondok mata lurus kana jubur wah OMG nu isin tibalik lainnya nu isin nu juburna kemana-mana aing nu isin hakikat isin ku Allah syariat isin ku jubah hate mah ku kulutus hanya kalah aing kamol make jubah coba mau make jaket lepis aing jojong neuleuna aing tungkul dah hakikat isin ku Allah bari nyekal tangga istighfar sungutna astagfirullah sungut istighfar mata teu tahu diri aing nengak deui lalaunan brai deui ta jubur aing tungkul deui nengak deui sakitu teh mata ustad komo mata RT lain RT di dieu lain di Papua di dieu mah tilok bebeda ya Allah ya Rabbana emang geus zamana ayeuna deukeut kana akhir zaman deket karena kiamat 4 perkara diangkat ku Allah dileungitkeun saur Rasulullah sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a yarfa'ullahul barakah minal ardi yarfa'ullahu rahmah minal qulub yarfa'ullahu adla minal hukam yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i bakal datang di akhir zaman deket karena kiamat 4 perkara diangkat ku Allah hiji Allah ngangkat barokah di bumi ieu keberkahan geus leungit geus berkurang baheula mah urang nyekel duit 1000 balanja mahi kana naon-naon leres teu Bu ayeuna mah duit 1000 geus eueuh keberkahanana ngagoleh di jalan dilayak ku budak leres nu kadua yarfa'ullahu rahmah minal qulub Allah ngangkat cahaya hate jelema geus nur geus eueuh cahaya nu mana jelema hatena geus eueuh cahayaan dinasehatan jelema ayeuna lain eling malik ngamusuhan kandungan nasehatan
Terus teh delingan ku ustad ku kiai ngamusuhan ka kiai. Tong jauh-jauh nu di luar, nu di jero imah ngadidik anak baheula mah nurut, tapi ngadidik anak ayeuna maaf loba ngalawan ka indung bapak. Loba kolot nyeri hate ku anak zaman ayeuna. Dielingan ku kolotna malah molotot. Baheula mah ngadenge sora dehem bapak ngadeg-deg sieun urang mah baheula. Aham cici. Tapi sok budak ayeuna deheman ku bapana, malah bapana nu sieun, anakna nu galak. Aham non pak non jago bapana ente ceng ente. Iya zaman era goblogisasi ayeuna, zaman era penggoblogan masa kini. Loba budak gara roblog ka inung bapak, loba inung bapak nyari hate ku budak. Nur rahmat hate nangis leungit. Nu katilu, yarfa'ullahul adla minal hukami. Allah ngangkat sifat adil dari para penegak hukum. Geus susah dengan keadilan ayeuna. Ciri kana terehna kiamat nu maling kotok di lemur harga kotok 20.000 palingna benang digebugan ku masyarakat tapi kapae nu maling miliaran triliunan duit rakyat bisa jalan-jalan ke luar negeri. Benar teh ayeuna yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i. Allah ngangkat sifat isin awewe, sifat aira awewe geus leungit ayeuna. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun marake calana nu salakina. Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna, bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Separbu tunggal isuk akina reka sawah lieur dengan kolor leungit wae. Seorang dipapake kolor akina ku si Nopi. Pajar gente model gaul nyieun erok teu diukur, makena paluhur-luhur dah hayang kadele. Yang kadele kenal pot racing bro-bro merangsang najis sayang najong meni loba pareasian tak ping-ping aya hapur digaro teh mending ngebul kabeh najis. Geus mending kene kieu rapih insya Allah. Anak urang gadis-gadisna ya sing rapih nutupan auratna amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban. Diukur ku puasa Ramadan masih kena jauh tina kasampurnaan. Mudah-mudahan orang sing panjang umur bari sehat walafiat gampang rezeki dipanggihkeun jeung ku Allah dina bulan Ramadan 2002 genep amin. Panjang umur bari sehat walafiat gampang rezeki 2002 genep urang sing panggih di jeung bulan premium. Naon asep bulan premium? Ramadan adalah bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Dan Ramadan termasuk bulan pertalit. Naon pertalit? Perut terasa melilit. Tapi insya Allah di bulan Ramadan 2000 genap kita mampu membuktikan Ramadan menjadi bulan pertamaks. Apa pertamaks? Pertaubatan yang maksimal. Dan insya Allah di akhir Ramadan kita semuanya dapat bensin. Apa itu bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Astagfirullah. Ngajar dong. Siapa di bibita taman surga. Amin. Di ujung Ramadan kita semua dapat taman surga. Amin. Tadi lamun lain gara-gara puasa atuh sok atuh baralik geula atuh hayo kacai ka mana eta bere jalan atuh karunya bisi labu teu tega aing nu leumpang ose-osean tah kitu pan jadi kahanap tuh naik deui pan sok atuh diuk ulah liar wae ih aing mah cicing coba.
Lamun lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara sholat Asep, mungkin umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara haji jeung umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji, tapakuran ibadah haji umroh orang jauh tina kasampurnaan. Pak Haji balik ke Mekah kerak menang kopiah bodas, Bu Haji balik ke Mekah kerak menang abaya, menang beli di hotel di Madinah, ngerasakeun nikmatna salat ke di Mekah, dahareupun aya Ka'bah teu saeutik tu caririk eta salat. Begitu balik ke kampung Babakan, Pak Haji Bu Haji di Babakan salat henteu ceurik deui. Kemana air matamu? Sebeak di Mekah. Maca sholawat ka painun Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, masjid ke Masjid Nabawi, aya raudhah, aya makom Nabi, makom Abu Bakar Siddiq, makom Sayyidina Umar, tilu makom Nabi di Masjid Nabawi di raudhah. Begitu masuk ke raudhah mengucapkan kalimat assalamu alayka ya Rasulullah, ceurik banjir cai mata, ngarasa isin di payunan ejal menu disucikeun ku Allah. Begitu balik di Madinah, datang ke lembur ka Babakan, Pak Haji Bu Haji maca sholawat henteu ceurik deui. Geus saat meureunana di Madinah beak. Hinu can nasib hayang nararasib, hayang teu ziarah ka Nabi, hayang teu ke Mekah, hayang haji umroh, geus daftar nancan, pantes ya teu init-init, nya eueuh daftaranana. Panteu boga duitna Asep, heulakeun daftar ka Allah kanu boga Mekah Madinahna. Iraha daftarna Asep sampai saeuting 5 kali daftar ka Allah kanu boga Mekah Madinah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ai bare salat teu cik angkatkeun leungeun atuh ai bener-bener butuh hirup ku Allah. Sing loba barang penta ka Allah, da Allah can pernah bosen dipenta ku urang. Urang mah ditanya butuh teh hirup ku Allah, butuh barang penta henteu. Bohong nu kitu teh. Bener mah loba pangabutuh, sok barang penta ka Gusti Allah. Ku barokah ieu Maulidur Rasul, sing anu narasi biar hadir bisa haji bisa umroh, bisa ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabban. Lantas apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Lamun lain gara-gara salat 5 waktu, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh, naon nu ngajarikeun umat Islam mulia di hadapan Allah? Jawaban ngan ukur hiji. Nu ngajarikeun umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat sejen, gara-gara umat Islam bakal menang syafaah Nabi Muhammad, bakal menang cinta sejati Nabi Muhammad. Emang kumaha cintana Nabi Asep ka umatna? Masya Allah, kerja menang keneh Rasulullah sok sering nangis lamun sono ka umatna. Rasul sering nangis lamun sono ka umatna. Ketika Rasulullah nangis anu sakitu hebatna, kauning aku Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhhab ila Muhammad salhu ma yubqi. Jibril samperkeun Rasul kaula, kunaon nangis, bejakeun, tanyakeun naon sababna nangis. Maka malaikat Jibril lungsur mayun ka Rasulullah anu keur nangis. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul kaget keur nangis, disumpingan malaikat Jibril. Alaikassalam ya malaikat Rabbi. Aya parentah naon Jibril? Teu aya parentah naon Gusti? Abdi maka dieu teh hoyong apal naon sababna anjeun nangis. Jibril, hayang apal naon sababna kaula nangis? Leres Gusti. Naon sababna anjeun nangis? Dijawab ku Rasulullah, ishtaqtu bi ummati. Jibril, kaula nangis keur sono, keur ingat rindu ka umat kaula. Maka malaikat Jibril langsung mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah nangis lagi rindu sama umatnya. Kumajek Allah, Jibril hibur supaya leungit kasedihna. Kumaha hiburna Gusti? Bejakeun ka anjeunna, kaula Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo anjeunna. Cepat sampaikan. Jibril mayun deui ka Rasulullah. Rasul kaget. Aya naon deui Jibril? Aya berita Gusti. Berita naon? Nu bisa ngaleungitkeun kasedih anjeun. Mana Jibril? Geura bejakeun eta berita nu bisa ngaleungitkeun kasedih kaula. Ya Rasulullah, Allah tos nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo anjeun.
tos ulah nangis deui. Apakah Rasulullah langsung berhenti nangis? Langsung senyum, bahagia, ketawa ketika mendengar berita dari malaikat Jibril? Tidak. Rasulullah tetap nangis. Jibril penasaran, Gusti, kunaon masih kena nangis? Terpercaya karena berita nu dibawa ku abdi? Rasulullah, Jibril, kaulah percaya karena berita nu dibawa ku anjeun. Allah nyadiakeun ribuan istana surga, dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo kaulah percaya. Lantas kenapa kau masih nangis? Aya ganjelan na hati kaulah Jibril. Aya naon Gusti? Aya kapanasaran naon? Kaulah rek nanya Jibril. Fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaulah? Tetap Rasulullah nanyakeun urang umatna, jatah umatna. Kaulah percaya Jibril, Allah nyadiakan ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan kanggo kaulah. Tapi kaulah penasaran, kumaha jang umat kaulah? Jibril teu bisa ngajawab. Mayun deui ka Allah. Aya naon Jibril? Gusti, Rasulullah teh Rasul Gusti teh keukeun nanyakeun kumaha jang umatna. Tetep we nangis. Surah Allah, inna sanurdzika fi ummatika wala nasu'uk. Jibril, sampaikan buru-buru. Maka Jibril mayun deui ka Rasulullah. Aya naon Gusti? Aya naon Jibril? Ya Rasulullah, ya berita ti Allah langsung nyampaikan, kaulah nu nyampaikan. Naon beritana? Inna sanurdzika fi ummatika wala nasu'uk. Allah ridho ka anjeun. Allah bikarido karena perkara nu dipikarido ku anjeun. Oke, Allah moal mopohokeun umat anjeun. Ketika orang umatna moal dipopohokeun ku Allah, Rasulullah berhenti nangis lalu menghadap malaikat Jibril. Kumaha Rasulullah? Idzan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaulah teu ridho lamun aya hiji bae umat kaulah anu asup ka neraka. Hebatna cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela melupakan ribuan istana surga sabab tetap hate can tenang lamun can ngadengi umatna menang jaminan salamet ti Gusti Allah subhanahu. Aku mulia-mulia tinggi ya Rasulullah. Atuh wajarlah satahun sakali diagungkeun maulidna, satahun sakali diagungkeun Isra Mi'rajna, sabab ya hiji-hijina jalma nu bisa nyalametkeun urang engke di poe mahsyar, di poe kiamah kalawan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sanajan aya nu masih kene ngabid'ahkeun kana muludan masa bodoh, masing-masing beda pendapat boleh, tapi tolong saling menghargai. Leres teu? Ente resep muludan syukur, teresep cicing. Di kota-kota masih kena aya nu gitu. Tetangga aing nyelap nu gitu di Cikampek. Kemana bah? Muludan. Eueuh teu dituna bah, aing teu ngeunah digitukeun. Aisyah ngomong naon bieu? Nya muludan eueuh teu dituna bah, Aisyah irah teu ditu. Pan ngahuleng digitukeun ku aing. Maksudna naon bah? Aisyah maksudna naon tadi? Nya muludan eueuh teu dituna bah. Heuh aing nanya, siana irah teu ditu. Mawa naon sia teh ditu, panggih jeung sasia di ditu, iraha sia rek ka ditu deui. Mungkin lieur eta jelema digitukeun. Ku abah jadi kitu, bawana sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitu, nya ulah kitu. Tah. Kitu. Anda senang syukur, enggak senang boleh, masing-masing, betul. Tapi tetap Islam dalam ukhuwah Islamiyah yang kuat. Jaga silaturahmi. Leres teu? Panjenengan asa perayaan doang kena mata ayat nabina. Nabi can pernah ngayakeun peringatan Maulid secara besar-besaran. Make sound system, make tenda, panggung atau logika sejarah. Nah brek nyewa tenda ka mana? Can aya tukang tenda harita. Ai macakeun mah geus aya. Memperingati nama geus aya ngan pedah teu dirayakeun. Rasulullah mah tiap dinten Senin sok macakeun tentang kejadian kelahir. Sampai sahabat yang mendengarkan bertambah cinta, bertambah resep. Sahabat naros ka Rasulullah di nariungan di hari Senin. Akhbirna an nafsika ya Rasulullah.
tolong ceritakan kepada kami tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul jawab, ra'at ummihi nawaladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Hei sahabat, umi kaula ningali ketika kaula dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal, Mekah keur poekna dadak caang, bahkan cahayana sampai tembus ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Orang Mekah nu keur sarare hararudang malam Senin, sing gurubuk sing gerewek lulumpatan, kiamat jadi, kiamat jadi, kiamat jadi. Panon poe can datang geus urung, disangkana panon poe ngadadak bijil. Si horeng Rasulullah lahir mawa cahaya, caang sa Mekah. Aya itu kejadian lahir gitu. Mangih deui moal. Nu lahirkeun tengah peuting keur poe ngadadak caang salalemur aya deui moal. Moal mangih deui ngan hiji-hijina Rasulullah. Cikampek mah di Karawang tibalik tatangga aing Ceijah. Ngelahirkan tengah peuting keur cang listrik pas pareum. Eta mah tibalik minan nur ilad dulumat. Tina cang jadi poek. Ai Rasulullah minad dulumat ilad nur. Ai urang minan nur ilad dulumat. Jaba bidan geus kolot eta bidan senior. Hulu orok geus nongtot rek bijil. Salaki Ceijah gigireun bidan ngabantuan. Begitu pareum lisik atuh bidan rumpur rampaleun nyiaran hulu orok da poek. Ngerampak kagigir teuing, salah nyekek. Bidan kaget, salah ke Ceijah ngagoak. Gara-gara pareum listrik hulu orok jadi leutik. Atuh salah ke Ceijah gogoakan, Bu bidan. Ih geli. Ieu malin hulu orok lain. Nah atuh ceng yo mah hulu kobra. Nunung tati lain nyengir mikir nu baru gak anak parawan dengekeun ibu-ibu bejakeun teh ka si Reni, si Rina, si Nopi, si Lia bejaan, si Ima, si Neneng, si Titin bejaan. Cek sase Bu Barok budak awewe ulah liar peuting-peuting sabab enak kobra liarna tengah peuting. Sekali macok bahaya bareuna kebel lila bareuna indungna nu sok ngabebaskeun atuh da. Anu apel ke anak bikangna, wah dak lalaki ngajingjing martabak endog, nyogok indungna. Aceng, atuh meni peuting-peuting ka dieu teh, kieu mah tadi si Neng WA, cenah emak seneng martabak endog, jadi kula nyiaran heula tadi. Aya ieu buat emak martabak endog, ih calon mantu teladan. Mak si Neng agi baulina laku kula peuting ieu nya, atuh los bae dibebaskeun. Akhirnya apa yang terjadi? Indungna jojong di imah nyikat martabak endog. Anak bikang parawana dinu poe keur di nogan. Atuh heuh loba kajadian. Parawan kudu eling, ieu zaman geus ti guling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela samping. Khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli aing teh jebut tai model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak tatangga kiai salelembur kabagean warirang naon warirang bau satu makan nangka semua kena getahnya. Maaf lamun di hiji imah nu zina teu digerebeg teu diusir ku masyarakat diantepkeun bae. Hati-hati. 40 suhunan ka kulon ka wetan ka ler kidul kabeh kabagian dosana. Makanya pantas ketika Allah mere teguran berupa bencana, balahi, rugi sarerea. Bener. Can pernah ya gempa musyawarah. Bener teh? Can pernah ya banjir musyawarah. Sugat cek banjir belok imah ustad lewat teu bisa imah ustad ge ajur leungit ka bawa banjir entak salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngelawan masing-masing kiai
kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk sa teu ngarugikeun batur geuning datang bebencana rugi sarerea leres teu emang datangna bencana ti mana Asep anu ngondang aya mana keteranganana manuzzila balaun illa bidunub moal terjadi musibah kecuali anu ngondang sanu ngondang jelema nu jojong nyarieun dosa wala rufi'a balaun illa bitaubah moal dieureunnan musibah kecuali anu ngahalangan sanu ngahalangan jalma-jalma anu tararobat ka Gusti Allah makana dielingan ku ustad ku kiai dielingan teh nurut ngadenge doang nu teu butuh sia ku ustad masing-masing tadi tengah ngajak masing-masing cek ustad ayo oke siap kita masing-masing ayo nu pae mandi sia sorangan ayo sia da nu maot ke ustad di siaran bener teu nu ngamandian mayit ustad nu ngaboehan nu nyolatan nu ngadoakeun nu ngagotong goblok ek nyiksa sia ka ustad geus capek kita ngagotong nu digotong astagfirullah wah kacau kaciri sia dendam ka ustad sia atuh mayit nu digotong mah nu ngagali kubur perkosa sakalian ustad geus capek disiksa nu dikubur astagfirullah wah kacau ya butuh ustad butuh jawab butuh teh ustad bohong sia bieu sia ngaduakeun paeh bieu geus eueuh ustad maripu maaf pejabat mah eureun loba gantina palurah ayeuna eureun isuk loba gantina artis eureun jutaan calon artis balatak ngabring tapi ustad kiai di lemur urang eueuh gantina ulah ka maot gering we ripu sarerea mun anu paeh ustad da gering nu ngamandian teu aku dilelep-lelep kakulah mah mending lamun anakna sugih cek anakna daripada bangke bapak bau geus taikeun kana mobil mana steam mayit di steam sekalian seuseuh huluna ya Allah butuh ku ustad butuh kanda doakeun para asatid para kiai sing paranjang umur sehat walafiat barokah ilmu garampang rezeki buat bekal berjuang di jalan Allah amin ya Allah ya Rabbal jadi Rasulullah begitu hebat dilahirkan lain daripada yang lain Mekah poek jadi peringatan maksud geus aya ti Nabi bahkan Nabi Adam sudah menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasulullah mah luar biasa can digelarkeun dohirna ka alam dunia tapi geus terkenal Nabi Adam geus nawasulan nami Rasulullah Nabi Nuh nawasulan nama Rasulullah hebat Rasulullah beda jeung urang urang mah terkenal saenggeus lahir geus dibere ngaran karakter kenal ceuk anak ece sabaraha 4 nu kahiji awewe sangaranna si Nopi geuning Nopi November lahirna adina masih Desi da Desember nu lalaki mah nu katilu si Januar da Januari lahirna nu kaopat awewe saha Maerot da Maret lahirna berarti Maerot bulan Maret lahirna itu urang mah terkenal saenggeus lahir Rasulullah macan lahir ge geus terkenal geus ditawasulan ku Nabi Adam ketika Nabi Adam alaihissalam dilungsurkeun di surga ke dunia Nabi Adam sujud naluhur batun bari ceurik balilihan sabaraha taun Nabi Adam sujudna 100 tahun tobat ke Allah bari teu eureun maca kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 100 tahun sujudna Nabi Adam ceurik can dijawab keneh istighfarna can ditarima tobatna Nabi Adam gugah tina sujud berai socana benta neuteup ka langit tembus pandangan Nabi Adam mengenang kembali waktu di surga Nabi Adam diperlihatkan pintu-pintu surga penuh indah bercahaya maka aya kaligrafi kabaca ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur protes Nabi Adam ya Rabbi tesembarangan eta ngaran Muhammad aya digigireun ngaran Gusti kecuali Muhammad makhluk Gusti anu mulia saeta Muhammad ya Allah
Allah jawab, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ya Muhammad ngaran calon putra turunan anjeun. Jalmi Gusti leres ku mulia-mulia teuing can digelarkeun ka dunya ngaranna geus disiapkeun. Adam, ya Muhammad jalmi hiji-hijina nu paling dipikat cinta ku kaula saur Allah. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura kasalahan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana perintah tawasul ka Rasulullah. Allah nunurunkan perintah tawasul nu pangheulana tawasul Nabi Adam. Kumaha cing Nabi Adam tawasulna, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu namina Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi tobat Nabi Adam, sabak dan Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Nabi Muhammad. Iya luar biasa na Rasulullah teh. Nabi Nuh geus apaleun nama sulan Nabi Muhammad. Nabi Nuh ketika Nabi Nuh diutus ku Allah pikeun ngajurkeun raja dolim ngaranna Daromsil bin Pumel. Naon kadoliman si Daromsil? Cikal bakal ayana perjudian. Tentara Daromsil 300, Nabi Nuh ngan ukur 8 urang. Cek Nabi Nuh, malaikat atuh moal nguntup kaula 8 urang Daromsil 300. Cek malaikat tong sieun berangkat bae ngan memeh merangan si Daromsil, buka dampal leungeun katuhu anjeun, baca eta aya kalimat dibaca ku Nabi Nuh, kalimat nu nempel dina dampal panangan Nabi Nuh, ilahi as'aluka antan suroni binuri Muhammad. Nabi Nuh kaget, ya malaikat Rabbi, hei malaikatna Allah, idina doa ayat binuri Muhammad, saya Muhammad. Dijawab ke malaikatna Allah, Muhammad adalah calon jalmi pilihan Allah, bakal jadi nabi rasul penutup, bakal mimpin umat akhir zaman. Nabi Nuh ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, ya Rabbi panjangkan umur abdi, abdi hayang jadi umatna. Jadi ada seorang nabi pangkat ulul azmi, si orang Nabi Nuh anu bercita-cita hayang jadi umatna Nabi Muhammad. Nu tadina sieun Nabi Nuh jadi wani berangkat diajurkeun kadoliman si Daromsil. Perjudian anak ancur nyeplos ke Indonesia. Si Daromsil incuan, si selot, si judol, eta incu Daromsil eta teh. Hari rup da ieu negeri aya. Nu paling beranak si selot eta. Eta incu Daromsil bin Pumel. Anu ancur ku Nabi Nuh. Si emok aya. Awas aya ya sia. Asal kemis sore geus ngariung we. Nungguan berita. Bang emok najis deh. Awas ya, dengekeun. Lamun boga duit tinu kitu dipake dahareun jadi daging jadi getih dina beuteung. Saur Nabi kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bih. Setiap daging getih nu dicitak tina kadaharan hasil nu diharamkeun ku Allah paeh teu kaburu tobat, maka di akhirat eusi beuteungna dijadikeun seuneu neraka. Teu percaya, enjung sia ti heula paeh. Oh sia. Ulah waka seuneu neraka, seuneu dunya bae heula. Puntung rokok tojoskeun kana liang tai. Ngurangan kirutna sia. Tinggal 20 hiji. Pan tidak kirut salawe asalna. Lain nyengir mikir si awas ya. Ibu-ibu nu sok langganan ieu nu karana itu. Eureunan jang jalametkeun diri di akhirat insya Allah. Nyeplos ke Indonesia jadi si selot incuna Daromsil.
meme si selot pan baheula ge rame si togel baheula jelema ngadadak edan garelo nyiaran angka bangkong budug ditewak dikerok udah bijil nomor boro-boro bijil nomor bangkongna modar tangkal asem dikerok tembok makam dikerok zaman togel harita garelo jelema makam ngadadak arasup angin teu meunang angka keneh balik ka imah pamajikan molor ngadaplok nangku parosotkeun dikerok bijil koneng jelema garelo zaman togel ya Allah nyiaran angka kemana-mana info kemana-mana nepi ka ustad didatangan Waalaikumsalam Ustad Waalaikumsalam enaon seriweuh lah kemana-mana nyiaran ikhtiar teu hasil-hasil sekali-kali mah teu haram meureunnan cek ustad naon itu ujuk-ujuk kieu naon maksudna naon nya tulungan atuh tad tulungan kira-kirana penting ieu sabaraha nu kaluar ustad kerak ngeuh goblok nya togel ka aing ustad nyokot sendal di babet tukang togel kena bibirna eta sendal ustad mereka jeding bareu tukang togel teu marah malah sendal ustad dicokot di deuleuh handapna nomor 42 begitu nole nomor cek tukang togel bari ngalepaskeun sendal ustad ustad nuhun informasina assalamualaikum tak ustad teu ngarti tengah kan nomor sendal eta ustad pentingna dipasangan 42 tembus isuk-isuk narik 2 juta cek tukang togel aing menang gara-gara sendal ustad aing kudu nganuhunkeun ya ka ustad isuk-isuk datang di ka ustad assalamualaikum barinya kalau sungut da baru keneh ustad bijil waalaikumsalam estasia deui bae hang dibabet deui ulah ayeuna ustad duka mari nyeri keneh ieu atuh syarat naon ka dieu jangan nuhunkeun ustad kan kamari dibabet ku sendal ustad di deuleuh ku kula nomor 42 cek ustad eta nomor sendal aing 42 nya penting dipasangan tembus bijil pisan bieu meunang kula narik 2 juta maksudna ka dieu nganuhunkeun urang bagi 2 bae jeung ustad 1 juta kula 1 juta ustad bengong bari ngagoak nuhun aing meunang mah ustad na milu edan pernah ayo gitu dibabakan baheula aya ustad milu togel aya eueuhnya di Bogor mah eueuh cok orang Bogor ge eueuh nu ngararaku ya Allah ya Rabbana sebalik deui Rasulullah sempurna luar biasa can dilagihirkeun ka dunya ngaranna geus terkenal. Lantas urang hayang menang sapah Nabi Asep pantak kikian ge atuh heueuh. Aya cirina aya sahabat Ibnu Muwaihibah naros ya Rasulullah abdi tiasa penak sareng umat Gusti anu mulia akhir zaman bisa di mana Gusti kene poe mahsyar. Atuh pan seueur jalmi Gusti poe mahsyar pabeulit jeung umat-umat nu sejen. Muwaihibah umat kami mah mulia aya cirian nu bakal menang syafaah kaula ti poe kiamat mana ciri na Gusti hiji enon itu enon menirariweuh atuh ya ibu parbut naon naon geus atuh sok atuh ayo bere jalan atuh karunya neng dan perhatian tolol ngaganggu aing ceramahna Aisyah mengeunah ngadengekeun we aing mah rek ngapranjug tolol sia ngajebut henteu ka aing ka imah aing hang tau di madamai bese ka mah tong di luhur sia aya ibu-ibu di handap culangung sia teh ih batur ge di handap berarti geus rek jadi tukang panggung kayaknya hayang di luhur wae tukang panggung bo geus ngabagikeun anak geus bieu lain geuning teu rata atuh bagikeun kabeh jajan teh meuni soranganan sok atuh bungkus basona bawa ka dieu aep teh si aep teh bere cai atuh karunya aep caina aya caina bapak-bapak di jero caina aya
Aya geus kakulah ka ditu geus. Aya cirina eta jalma anu menang syafaah mana Gusti? Ciri umat Gusti bakal kengeng syafaah hiji rutbun lisanihi bidzikrillah. Umat akhir zaman anu teureun-eureun ngabasahan bibirna ku zikir ka Gusti. Jalma-jalma ahli di zikir. Menaik napakuran Bu, Pak, maaf. Zaman baheula kolot urang tukang zikir, Masya Allah. Bibirna baseuh teh ku zikir, nepi ka ngobrol jeung orok indung baheula mah zikir bae. Allah, ya Rasulullah, hebat kolot baheula. Ibu kitu teu? Ibu kitu teh ayeuna? Geus teu bareukeun zikir ayeuna mah. Baheula masjid eueuh nu kieu eueuh. Tina ruyuk, tina bilik, tina awi bari panggung dicangan dan terak. Bapak urang can wakabarali ka imah lamun can barere salat isya ti magrib nempi ka isya diuk di masjid zikir wiridan. Nah ayeuna geus dialus-alus eueuh jelema betaheun diuk di masjid. Bener teuing DKM salah meuli karpet. Imam assalamualaikum salat magrib ka katuhu nu kenca leungit. Imam ka kenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Nu wiridan teh opatan ti magrib ka isya. Imam kokol bedug pasaran eta we opatan 4 sekawan. Laluncatan teu barikeun wiridan. Baheula mah bapak urang nyekel tas we di musholla be bari dicangan paling caang baheula mah patromak naon. Lampu baheula. Barudakna betah di pangajian. Bari ustadzna garalak baheula mah tapi aneh eueuh nu pundung budak baheula. Nyintruk teh geus ngajepret make awi ustad baheula. Lamun salah ngomong huruf. Alif, alif, ba, ta, sa, jepret. Sia mah kana sin, ieu mah fa. Aing pang seringna disintruk baheula. Bener? Maju si Asep, maju ustadzna galak di lemur aing baheula. Alif, alif, ba, nu serbae aing sieun. Ta, sa, jepret beunang ceuli aing. Sia mah kana sin, ieu mah fa. Za, jepret deui. Tekan tungtung letah kuhun tuluhur. Fa. Ya, aing balik buru-buru. Daripada beak ceuli aing di jepretan. Datang ka imah cek bapak, naon sia balik cerik? Jindrek, usaha. Yai, nama ke nyindrek. Teu nyebut teu bisa nyebut sa. Ditambahan ku bapak da sia kedul sia ngerakeun ditambahan. Nyorek nambahan yang mewek sorangan di kebon awi. Kolot baheula mah kiai galak, kolotna ngadukung ka kiai. Didikan baheula mah perih tapi cara diperah. Temun ayeuna kiai galak, oh bahaya. Melanggar HAM. Disintruk ceuri budak, ceurik datang ka bapana, kona cacerik balik ngaji. Sintruk Pak, usaha ku kiai eureun. Nitah eureun. Kiai mah loba keneh. Leuheun ngeureunkeun, eta geus laporan. Kiai di Borogod. Asup kana berita. Kasus kiai masuk penjara gara-gara nyintruk santri. Ih, asa teu lucu aing. Baheula mah nyintruk santri, kolotna ngadukung ka kiai. Ayeuna mah eueuh. Didikan baheula perih tapi jara dipeurah hararasil. Tak ayeuna mah otong aneh. Budak ukuran sakola budak SMP kelas 2 teu bisaeun maca surah Ad-Dariyat acan. Can bisaeun maca Al-Quraisy acan. Can biasaeun maca surat An-Nasr. Budak ayeuna sok babacaan wudu teu bisaeun budak ayeuna mah. Geus SMA oge. Sok aya sing ngumbah beungeut naon doana keur wudu. Heuh. Waktu keur ngumbah beungeut doana naon? Allahumma bayyid wajhi auliyaika wa taswaddu wujuhu a'daika. Ngumbah leungeun katuhu. Diwakilan ku indungna. Anak nama keukeuh we.
Ciga tuh bejakeun ka anak didik beres muludan ulah diantep bodoh budak cenah ngalarati kana agama. Baheula mah kitu. Rajin zikir, rajin istighfar, aya naon ieu teh gandeng ece. Atuh geus mewek mah geus. Geus aing ceramah asa bae boga ieu boga loba saingan ceramah ieu teh atuh. Ulah kenceng teh geus ngomongna. Eta ku keukeuh. Bo, seru aing di dieu. Bo, ibu ayeuna nyangeurepan budak sok dikir, nyarekeun budak sok dikir. Budak cerik tengah peuting baheula mah indungna nyaring ceng bager kasep hayo sare deui mage geus tunu hayang sare diayun ku umma la ilaha illallah tengah peuting indungna zikir menang ganjaran budakna damai hatena aya rekaman kalimat zikrullah nyareupan budak cerik dicekek indung ayeuna mah repeh jurig tengah peuting budak diwauhkeun ka jurig repeh naman budak melotot mana jurig nama budak indung nalieureun mana aing jurig nempo bapana keur kerek di juru tuh jurig na molor eta kasalaki tega nyebut jurig ih yuan ngeunah ditindihan jurig najis baheula indung hebat budak di mandian disedok disipat didangdanan dihuapan ku indung bari zikir Allah lapar bager bari digayem baheula mah dibeuweung ku indung. Bener tuh dakwah blender baheula mah makana ulah aneh aya peneliti baheula naon sababna loba budak baheula nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung cobaan ayeuna hayo ibu balik ana muludan budak mah mesare jang kade jang ameh nurut sia ka aing ye dahar ye moal teu mangpret mah budak mak robah rasa mah jadi rasa dejigong. Pan enak mah gitu meuli blender kadaharan teh jang orok meuli blender colokeun blender pencet terbubuk pabelkeun ka orok gede saeutik budakna indungna nu muter doang blender loba anak blender ayeuna mah nyapekeun hate indung bapa bener didikan baheula ceurik tengah peuting zizikiran ieu mah lain molor mana budak batur mewek waya kieu ngerakeun saya teh ngagandengkeun ayun mah heuh diayun hayo peureum pada hari Minggu kuturut aya ke kota nya budak molor dibere lagu eta lain peureum budak teh molotot mikirkeun hayang guger apoe Minggu derek ulin ka kota jeung aya keun bae atuh asep da lagu budak eta mah heuh lagu budak tapi kan eusina nitah ulin. Silakan pakai lagu tapi tolong lagunya yang ngedidik ibadah untuk hari Minggu atau judulnya ganti hari Jumat ceng perem mah boga lagu menang muludan tibabakan ti Asep judulnya hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid bagus eta manitah ibadah pakai sandal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah tulis Pak Ud pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta ngadidik eta lagu datang bapana peureum ceng abah ge boga lagu matematika dengekeun ceng Ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkeuna bisa ngadua tuh kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal saya barang akan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun ke 16 seubeuh barang akan pasti bakal awet beas lumayan
Geneplah cengerbelah jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun genep 4 geus bageur kami toha pamajikan bisa 4 nah eta Pak. Setuju Bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu pasti hayang boga salaki setia hayang teh 3 akhlak mulia Siti Khadijah pakai di imahku ibu. Mana akhlak mulia Siti Khadijah Asep? Hiji, pinter nyerangkeun salaki ku bahasa. Siti Khadijah mah henteu culangung, tara cerewet, tara popolotot. Kau mau nepi ka muncrat ciduh kana beungeut salaki. Pamajikan aing kitu di smackdown ku aing. Pak, pamajikan orang gitu tuh Pak. Dari jauh jeung bapak-bapak teh kieu. Geus mah jauh ditanya luak lieu keungkul. Nah asa teu boga batur aing teh. Can kararawin urang dieu mah. Ibu kitu teh ka salaki. Geus paneangan deui Pak. Ya Allah ya Rabbana. Siti Khadijah mana akhlak mulyana Asep. Tungkul di mana mayunan caroge ibu sok tungkul geus eueuh araheun mulai isukan Pak nekat neangan Pak urang neangan nu bongkok nu katilu senangkeun salaki ku dandanan osok dandan ibu osok ka mana ondangan ke pasar babak belur siapa bricet paradina kana beungeut kabeh giliran molor jeung salaki percis neuni pelet nyasar buuk rewag-rewig tali kutang pegat sabelah sambung make paniti salaki ngadeg-deg di jero kamar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum pedah nempo nu ngagolerna kasur Gusti yang saya penampakan di kamar ditelek-telek geuning pamajikan akeun bae goreng-goreng ge aing sono digabrug ku salakina gogoakan da paniti nojos geus mah goreng bau nyiksa geus Pak ngeujeuna ganti HP Pak makana balik muludan dites ku salakina ke di imahna nyai ka dieu hasil muludan kumaha ceuk pamajikanana aya naon sih jadi laun sorana tungkul deui salakina calangap hasil muludan lain akang teh nyai balik muludan asa hayang ngopi meme sare ieu teh lamun teu capek pangseduhkeun kopinya bari tungkul ibu kopina rasa cinta apa rasa rindu salakina calangap deui kopina rasa sia ibu ka dapur seduh cai kopi korong asupkeun eta rasa ibu eta ya Allah dangdan deui Siti Khadijah akhlakna mulia Siti Khadijah tetos geulis alami tapi dandan deui di mana rek mayunan Rasulullah ciga atuh ibu dangdan teh kagelisan lain jang batur jang salaki hebatna Siti Khadijah sok nawiskeun diri ka Rasulullah ti sore keneh Gusti wong ieu ayeuna abdi diperyogikeun moal kunaon kitu geulis upami abdi diperyogikeun abdi bade dangdan upami teu diperyogikeun nyuhunkeun widi hoyong izin ti Gusti hoyong ridho abdi hoyong ibadah dugi ka subuh rek ibadah nepi ka subuh minta izin ka salaki hebat Siti Khadijah makana ibu tong bakbek abokeun ahli ibadah beres salat isya wiridan terus tahajud disambung salaki geus keur ngagoler geus dedeheman ngarti sia teh ulah nganyarikeun salaki butuh makana sok nawarkeun diri ibu nyobaan hasil muludan ti sore keneh Asep manja teuing salaki kudu ditawaran Asep
salah ke ece mah teu ditawarkeun nyuruduk sorangan ameh menang ganjaran bah dengekeun hasil muludan praktek isukan Kang yang penting dipake moal cek salakina kunaon gitu lamun abdi dibutuhkeun beres salat isya rek dangdan lamun teu dibutuhkeun rek molor sugan rek ibadah rek molor cek salakina oke, aku butuh jawab ku ibu oke, aku layani beres salat isya dandan tah nu tukang sing kandel eta sabab eta spiteng eta sing ngaheab salakina gegeraan balik di masjid salat isya begitu asup ke kamar dibuka pantau kamar assalamualaikum pamajikan nyengir langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tring salakina bengong nalaung pantau kamar jring 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 kau kah itu Rika aku Ani oh Ani ternyata aku salah Ani astagfirullahaladzim oma bijil aing sok inget wae ka oma teh zaman yang dikobong baheula sok kabur aing teu naon gara-gara nyaman di Kang kaditukeun bisa asup kana kolor aing kali itu menegetek aing kana ieu bu keri kobong baheula sok kabur aing jadi lurah kobong aing ngabring sarerea pan baheula sok usum naon layar tancap baheula nya film layar tancap di lapang geus musyawarah ti sore keneh bergerak film teu jauh pan baheula mah bokir si Dono Adpen bangun bari prima Susana tanu sarem teh aing eta balik ka kobong carurik kabeh da inget kana jurig si Susana wae tehina oma soneta satria bergitar oma naik kuda geuning mapai pasir jeng 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 jering terutak kuda terus suara naon eta bieu aing tolol karek aya nu wani nyebut kuda ka aing keur di Cigudeg mah aing nyaritakeun eta ibu-ibu ngajawab suara Asep Barok niru suara kuda ngeunah kana hate ari ieu mah langsung kuda dendam sia mah ka aing oma naik kuda terutak jing 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 ombak ini lu ih atuh tong nurutan aing sorangan oma ditembak ku penjahat keuna kana pingpingna diusap ku oma aya lege deui wae diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu tapi aku ingat setiap ketoliman pasti ada balasannya insya Allah assalamualaikum oma maka penjahat ya assalamualaikum wae baheula keur kobong balalader barudak tapi waktu dibutuhkeun mah ku kiai tanaga siap wae makana baheula sabader-baderna santri baheula ketika kiai ngabutuhkeun santri baheula geus standby siap aya atuh kiai baheula sawahna lega rek macul eta kiai isuk-isuk yang mau pacul eueuh geus ku santri dipiheulaan sawah diurus ku santri kebonna lega ku santri diurus baheula mah kitu rek muludan di pasantren teu lieur kiai cau ararasak cek kiai ceng ieu ti mana cau pamere saha sanes pamasihan ama ti kebon ama dipelakan ku abdi kaanggo geuning kanggo muludan di pasantren kabeuli hate guru baheula mah kitu
kulahna loba kiai baheula teu nyahueun aya lauk beak pansero na dikobong malolor ieu rada curiga loba-loba mantan sero di dia ya atuh tapi kiai ridho naon sababna ketika butuh tenaga santri geus aya siap beda jeung ayeuna baheula mah santri hayang dititah ku guru ngawani ngaliwat ti kajauhan hayang kadeuleu ku guru kendong tong hareupeun kenongkrong hareupeun imah pura-pura ngaliwat ceng ka dieu muhun ama henteu keur riweuh henteu ama pang ningalikeun dapurnya pang benahankeun dapur bisa kumaha dan kumahnya pang ngapelkeun muhun ama mangga hayang dititah ku kiai ku guru nawarkeun diri santri baheula beda jeung ayeuna kiai gegerewekan butuh tenaga santri eueuh di dinya santri kobong silih sadak sih masih saya gitu aing mah izin omong orang izin mana gitu santri ka dieu tuh buru akang itu akang omong mana me tolol tarolol santri gitu teu nyaho keberkahan guru lamun berkah guru ridho guru ka urang marengan rek hirup di mana bae santri insyaallah bakal berkah bakal manfaat ilmu sabab mampu ngabeli hati guru Masya Allah Bo Pak hiji nu dipikasono ku Nabi bakal menang syafaat teh saha cenah jalma nu ngabasehan bibirna ku zikir ka Gusti nu kadua Gusti mana nu dicirian ku Gusti umat nu bakal kengeng syafaat birrul walidain jalma-jalma nu teu eureun nyieun kahadean ka indung bapa budak nu saroleh nu teu eureun nyieun kahadean ka indung bapana penting ku zaman ayeuna urang ngabogaan budak saroleh bener sabeus loba kejadian kasus terjadi di mana-mana kolotnya reri hate ku anak leres henteu akhlak tingkah laku geus pajauh budak ayeuna jeung kanu indung bapa baheula mah urang rek ngaliwatan indung bapa dodongkoan maaf Pak geser diukna abdi bari ngaliwat permisi budak ayeuna permisi teu ngaliwatan indungnya jajalaneun pura-pura teu neuleuh budak ayeuna mah main labrak nepi ka nyungsep indungna pan bapa ngagoler tengah imah di lengkahan seak gua jeleng ngalengkah kagok nincak beheung bapana meningek anak jurig sugan geus nincak beheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nya tuh jeung teri tina sungut bijil bokap trojol emakna ih nyokap datang ninikna nyokep trojol akina nyakop teuing eta bahasa jurig di mana eta maaf barudak remaja putra putri para pemuda sakumaha anjeun hebatna dina ibadah lamun keur hirup di dunya loba nganyarikeun hate indung bapa teu ridho paeh teu meunang ridho indung bapa maaf jang maneh moal meunang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-aqu liwalidayhi jelema nu sok nganyarikeun hate indung bapa moal meunang syafaat salat apa sunat teu katinggalieun berang peuting puasa padu sunat teu katinggalieun haji umroh tiap tahun tapi di akhirat ditolak teu meunang syafaat Nabi gara-gara memeh maotna keur hirupna teu meunang ridho indung bapa sok nganyarikeun hate indung bapa naku berat-berat teuing ancamanna Asep sampai Nabi teu mere syafaat sabab aya jasa indung teu bisa dibayar ku anak sakuma beungharna jadi anak harta anakna kumpulkeun saalam dunia buat mayar jasa indung moal kabayar leres teh salaki termasuk lalaki bapak-bapak moal mampu mayar jasa pamajikan moal hei pak pura-pura teu ngadenge sakuma gagahna salaki moal mampu mayar jasa pamajikan sakuma sugihna anak moal mampu mayar jasa indung ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi temen anakna 11 aing bulak balik lagu didinya menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu aya eta aya lagu aya
Mana jasa ibu itu bisa dibayar ku salaki, jasa ibu itu bisa dibayar ku anak. Hiji, jenjang menuju kehamilan, ibu sok rutin sabulan sekali micenan getih kotor. Bahasa agama naon? Head, bahasa nasionalna men, bahasa Sunda naon? Hah? Bahasa Sunda naon? Kareseban, kotoran elap kusia. Bahasa Jawara naon? Aya bahasa Jawara na subrewok utah getih. Sebotak jadi merana. Maaf bu, ibu kermen, cina sok anu nyeri awak, bener tuh? Bener tuh? Urang lalaki ngarasakeun teu pak? Lurah ngarasakeun teu? Si lurah nongtot aja nih pak. Bu, salaki urang ngarasakeun teu? Pancena kermen teh sok anu nyeri suku, nyeri cangkeng, bener teu? Cek ibu-ibu atuh teu adil, no men awewe lalaki teu, justru adil. Ketika ibu men, penanggulangannya mudah. Aya softtek ganjel men. Teu beli softtek, ibu mah gampang, lompat ka dapur, lap kompor, jejelkeun. Coba saya lamun salaki lalaki men, ripuh lalaki men. Softtek nah. Ustad men ngageang lempang, dibuntal ku sorban najis teh. Enggak saya tarimakeun, awewe nu men mah. Adil, ibu men, ibadah mah doh diliburkeun. 10 menit di lohor, keadaan lohor ibu men, begitu adan lohor ibu molor, bablas tapi ka sore. Cek salakina dosa sia teu salat-salat. Sorry kak, men. Ngeunah eta ngajawab. Bulan Ramadan salaki kokoloyongan puasa, ibu di kamar bak-bak nyatu. Salakina melotot, ayo sia kanyahoan teu puasa. Dosa nyai dosa. Sorry kak, men. Kakak teu percaya deuleu. Maka kalau menurut salaki telok sholat, tara puasa, Ramadan, berarti salaki ibu eker. Kuma penanggulangan anak gampang, itu bisa dielingan. Soptek urut ibu, wawalkeun kana sungut salaki. Sia tara sholat, berarti men hakan. Wawalkeun sekalian. Mana jasa ibu teh bisa dibayar ku salaki? Hamil. Keur nyiram ripuh ibu-ibu, bener tuh? Encan gede beteng nyiram geripu loba nu samar kahayang aneh-aneh yang sanggup dicocolkeun kana sapatu bot teu nyiram naon nu kitu leuheung sapatu bot eta nu nyiram hayang nyocolkeun kejo kana tarang kiai culangung sia pan kiai ge dipitrahan meureunnan sok ai wani masalakina datang ka kiai mau pamajikan nyiram jeung kejo sapiring ceuk kiai enon ka ya pun bojo nyiram mung barang dahar hayang nyocolkeun kejo kana tarang kiai ceuk kiai memesia nyocol aing heula nu nyocol sia. Awas ngajungkel bere jalan kak, bere jalan. Tolong dibantu, coba dibantu. Bukan jadi melotot ka ditu kabeh. Aing tadi deuleu. Bu, hamil geus teu bisa dibayar eta nanti pengorbanan ibu. Naon deui nu teu bisa dibayar ku anak jeung ku salaki pengorbanan ibu ngalahirkeun pantarohana nyawa ngalahirkeun ibu leres teh. Urang mah lalaki teu ngarasakeun pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeun. Salakina mah di luar nyotan jinggo. Bari wiridan lalaki awewe. Pamajikan mah di kamar ngapijilkeun orok. Menurut ilmu kebidanan, ketika ibu melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Pantes taruhana nyawa. Tapi aneh. Aya peneliti di dunia bahwa manusia yang terkuat dan paling berani di dunia cuma satu, yaitu ibu-ibu. Hebat. Buktina naon? Sabab ibu berani menghadapi kematian. Ibu boga anak tilu, berarti geus 3 kali naruhkeun nyawa yang hareupan paeh. Leres. Makanya ibu disebut pemberani, sabab ibu eueuh nu kapok.
budak nu kahiji karak ngorondang induna geus utah deui kunaon ceu kalepasan pada eta keur ngaheujeun teh keur ngajurupan nyeri teh lalaki mah teu ngarasakeun ibu mah di kamar jeung bidan bidan keluar aya salakina nya bebidan itu bantuan pamajikan geus tanaga karunya karak nyampeurkeun ka kamar Nyai sabar itu budak geus nongtol trek pejil heujeunkeun seueur tanaga Kak nyeri sabar tawakal pasrahkeun ka Allah ayo heujeunkeun heueuh tanaga jeung kakak bareng ame tanaga baru ayo 1 2 3 ayo bareng nyai ayo nyai nyai alhamdulillah salakina ti heula ngajuru bidan sampai kaget ieu orok bau naon si goblok modal najis lalaki lain nyengir mikir sing karunya ka pamajikan pengorbanan pamajikan sampai ke Rasulullah diangkat 3 tingkat derajat ibu di atas bapak sabab aya jasa ibu teu bisa dibayar ku anak teu bisa dibayar ku salaki tapi sok sanajan kitu ulah sombong tetap kunci ibu asup surga kudu menang ridho ti salaki ulah sombong ka salaki hei anak urang sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal terakhir sanu di cirian menang syafaat ti Nabi jelema nu betah diuk di tempat ibadah hasilna muludan bapak-bapak mulai isukan nyobaan atuh ti magrib nepi ka isya mah pinu bae di masjid beres salat isya karak baralik ka imah seperti baheula ibu betah di jero kamar baheula mah beres salat isya karak keluar mapak budak balik ngaji baheula mah kitu nah ieu geus modern jadi modern karena akhlak bener teh kudu mah lebih halus akhlak anak kan jadi indung bapak akhlak murid kan jadi guru insyaallah sing saroleh sadayana sing merenang syafaahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam 10 kurang saparapat tadi naik jam 12 kurang saparapat berarti 2 jam menang hitung aing mudah-mudahan sakali di sing panjang umur sehat walafiat berkah rezeki berkah usaha nu dagangna nu tanina nu bisnisna nu nyupiran nu ngojegna sing leuwih dibarokahkeun rezekina ku Allah subhanahu wa taala aminan urang adu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat Allahumma asilna aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah